Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para juama, tokoh masyarakat kali tokoh agama, saya nuti palihan desa Buni Negara oge sanes kanten sesepuh bini sepuh di palihan desa Cicanir, kecamatan Talaga, sami Kabupaten Majalengka. Pupuhu pamangku pangais daya aparatul pemerintahan desa Buni Negara kali desa Cicanir sajungjang aparatna sadayana hormaten simkuring, wabil khusus sohibil bed wasohibil walimah, di dua belah pihak kum, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin nusami hadir. Sabada kali wakobla ngahaturkeun puji kali syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalayan izin Allah kodo kadar mantena dina enjing anu bahagia ieu masih nyarengan urang sadaya, sehingga sadayana kompak biasa ngajajabkeun bakal calon panganten pameget sakantenan nyaksenan lumangsungna ijab qabul. Mugia harapan urang kapayun ngariung dina halakoh anu mulia ieu janten hiji wasilah cukang lantaran sababiyah lumungsurna rahmat kalih magfirah di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat kali salamna Allah pamugia salamina dilungsur langsatkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka sadaya kulawargina para sahabat tabiin atba'u tabiin di lebetna urang sadaya mugia kaangkeun umat akhir oge mugia kaleberan syafaatul udma jaga ning jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Widian kusadayana ngadeg galih kumawantun simkuring di payuneun sadayana ngabantun atas nami wakalah sepuhna bakal calon panganten pameget janggani nyalira anu mana sepuhna parantos iqraru bilisan kedalisan kasim kuring kanggo ngadugikeun masail pamaksadan dina enjing anu mulia ieu nu patula katali sareng nartibkeun sapali hukum adat. Namun sateuacan iqraru bilisan nu langkung utami taqdimul ahab alal muhim, coba pentingkeun nu langkung penting daripada yang penting. Kejo heula keju heula kejo butuh keju periogi ngan kulantaran kejona encan aya kejuna can aya nya meureun kieu heula gitu kan. Taqdimul aham alal muhim, coba pentingkan yang lebih utama daripada yang utama. Yang pertama dan utama simkuring di desa Cicanir kali rombongan pangjajak hiji nyanggakeun salam silaturahim. Mugia silaturahim simkuring sakulawargi pangjajak rombongan
hakikatna mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, beh dituna mugia nyadak kabagjaan kamuliaan ti Allah. Tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas aqsus salam wa it'amu ta'am wasilatul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Itu kalimat tafsir. Di awal kalimah ayat kalimah ya ayuhan nas, wahai sakabehing manusia. Kami numutkeun kalimah Al-Qur'an, tapi ieu mah sanes Qur'an. Hadis. Kalimah ya ayuhan nas itu ayatul makiyah. Ayatul makiyah maknana di mana am umum. Tak dina Quran ayatul makiyah, ayatul madaniyah, ayatul muhkam, ayatul mutasabbihat. Ayatul mutasabbihat berarti ayat masih kena saliru, ke ayat tafsiran, ke ayat makna. Tak dina Quran paku ayat kalimah alif lam mim, ayat alif lam ro, ayat toha, ayat yasin, kaf ha ya ain shad, itu namina ayatul mutasabihat. Ke ayat nu terangeun iwal Allah sareng rasulna, Allahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Ai bangsa urang masuk ditafsirkeun teh padu bae alif lam mim teh a na teh Allah cenah, lam na teh bubuhan Jibril aya laman Jibril cenah, mimna Muhammad kade eta lepat waman tafassarul qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu finnar. Sajalmi nu nafsirkeun Quran ku akalna sanes ku ilmuna, maka siap-siap wae bebetah di alam neraka, naudzubillah. Tamata kalimah ya ayuhan nas kami dina ahli mufassir itu namina ayatul makiyah, ayat nu diturunkeun di Mekah maknana am, maknana umum. Sanggem Nabi absus salam, sebarkeun salam, wa it'am ta'am, pasihkeun tuangan, wasilatul arham, ngalangkungan silaturahim. Ngalangkungan silaturahim dina enjing nu mulia ieu hak sakali deui. Mudah-mudahan silaturahim simkuring sarombongan sakulawargi ti Cicanir mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Memang silaturahim ka urang tebih kanu caket heula wa fi tiyari la yaji amun pasin ida ta'ata ayaji amutasil. Memeh ngadongkapkeun domir mun pasil sobi dongkapkeun heura domir mutasil. Memeh silaturahim kanu tebih diusahakeun silaturahim kanu caket heula. Kaduana hapunten simkuring nyandak rombongan nu sakieu seueurna walau di Cicanir dina enjing saat ieu anu jajab nikah aya duaan, palihan kulon hiji panggitan ieu palihan wetan. Najan dibagi dua oge masih kene seueur. Sakade si hapunten ka sohibil bet simkuring nyandak rombongan nu sakieu seueurna ibu-ibu, bapak-bapak, murang kalih pemuda-pemudi abdi oge teu karnal teh parangling teh duka urang Cicanir, duka urang mana ieu teh da apal nya. Ai maraneh nama kawing apal. Soalna orang selebritis mereka apal di mana-mana gitu kan. Jadi hapunten sanes nanaon bapak ibu yakin pun anak teh hiji keluarga besar seueur keluargina, kaduana jalmi soleh gitu, saking ku soleh-solehna teu acan pernah mudah-mudahan ulah biacan ngadamel hiji kriminalisasi baik di papan informasi desa kecamatan Kapolsek dugi Kapolres teu kalebet pemuda narkoba. Saking ku soleh-solehna sadayana wargi masyarakat Cicanir ngiring jajab kapun anak ugia ku seueur nu jajab janten doa amin. Yakin
dikala riungan paling minim 40 orang yakin simkuring husnudon ka Allah aya jalmi anu nuju caket ka Allah aya jalmi anu nuju diasih ku Allah aya jalmi anu bakal diijabah doana ku Allah yakin mudah-mudahan kuriungan urang sadaya mudah-mudahan pamaksadan sohibil bait oge pun anak nu bade digah mudah-mudahan aya dina pangijabna Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan asmana Allah Subhanahu wa taala simkuring bade nyanggakeun pun anak wastana janggani pikahkeun ti luhur sausap rambut di handap sahibas nampal mangga nyanggakeun dina waktos ayeuna sabada ta'aruf pun anak biar pun anak katiluna panginten nyanggakeun sabda panglamar dina waktos ayeuna panginten titik tulis nu maha suci kedah gaduh jodoh ka paling dieu panginten sakali nyanggakeun tikahkeun dina waktos ayeuna anu terakhir hapunten sepuh sadaya teu biasa ngabingahkeun ka calon tuang putra di dieu mung panginten alit ageung mah panginten aya eta oge muga-muga sing jadi kalimah tafsir jadi kalimah pangbibingah di simkuring kulawargi di Cicanir oge nu terakhir pisan merdih doa ziyadah doa pisadayana mudah-mudahan aku nikah pun anak leres-leres aya dina barakahna Allah Subhanahu wa taala jang di Rasul teu salah atazwiju barakatun wal auladu karomatun fakrimu auladakum fa inna karomatal auladi ibadah atazwiju utawi nikah iku barakatun barakah tak ibu-ibu di mana gaduh murang kali istri pameget kos manjing wayahna tikahkeun saloh barakah pasep barakah naon gade barakah urang Cicanir ulah salah tafsir lamun dina yuswa nu barakah sanes nu panjang upami dina harta sanes nu berlimpah upami dina kulawarga nu rumah tangga sanes nu seueur putrana ziyadatun fito catat nu namina barakah ziyadatun fito tambih-tambih ngiblat ka Allah tambih-tambih caket ka Allah tambih-tambih ibadah ka Allah mata jangani pami anjeun rumah tangga sabada ijab kabul hayang barakah sing beuki dieu teh beuki caket pami urang sugih beuki beunghar beuki jauh ka Allah itu sanes barakah pami urang pinter beuki pinter beuki jauh ka Allah ilmuna sanes barakah naudzubillah suganten nu barakah teh nu loba santrina sanes pami kategori barakah ilmu loba santri kunaon barsiso lebet ka neraka barsiso teh santrina teh 60.000 abdi mah santri teh 60.000 paling ngeunep siki bari lempangna di awang-awang masya Allah akbar tuh ya kumaha barsisona ya. Guru kencing berdiri murid kencing berlari muridna oge lempang di awang-awang juga kumaha guru jadi nu barakah mah kadek ibu-ibu bapak-bapak rumah tangga naon tahan ke ziyadatun fitoah catat ziyadatun fitoah tambih-tambih ngiblat caket ka Allah Subhanahu wa taala tak umami orang hoyong barakah coba nikah ya atazwiju barakatun mudah-mudahan pidoan pisadayana pun anak janggani nu bade ijab kabul mudah-mudahan diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala barakah rumah tanggana barakah keluargina barakah pala putrana barakah yuswa sarizkina amin amin ya Allah ya rabbal alamin manawi ibu kali bapak sakitu anu kapisangkeun kirang langkung hapunten anu saageng-agengna saena tina keterangan Gusti sareng Rasulna awana mah yakin tina kabodohan simkuring kacaritotan simkuring khutma sofa wada makadar akhirul kalam bilisan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.